Sampurasun Wadia Balad ATE official. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-4 walasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-4 welasna. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung pes. Saha Andika eueuh kasopanan pisan taya izin tinu boga imah jul asup ka pakarangan batur sia juri. Sentak Andewi pinuh curiga. Jalma anu dimaksud katempo ngeureunkeun tiupan sulingna. Panonna mencerong di barung nyerengeh seuri ngehkeh ka Andewi. Nyaan hebat anu geulis teh hebat bisa ngabebaskeun diri tina serangan kaula. Ceuk eta jalma anu pangawakanana aki-aki. Manehna anggar cicing dinu poek can pindah tempat. Oh, jadi Andika teh anu tadi geus ngulinkeun alam pikiran kaula meureunannya, bener teu? Andewi geus bisa ngajudi. Saha anu geus mawa alam pikiranana nepi ka jauh ngawang-ngawang. Ngambah alam hayalan seolah-olah nyata. Padahal salila hirupna iraha teuing manehna pernah ngabayangkeun nu kararitu. Sanajan cinta jeung tresna ka Den Jaka teu pernah nepi ka dibayangkeun silih jogol pagalo kesang diranjang. Kumaha geulis nageus ngaberbei kaluar encan eta basu encan eta samping.
Jurig jaga sia eta sungut setan cucunga teu boga adab jeung etika nyarita teh. Andewi beuki nyentak bari nudingkeun curugna. Tapi didinya kasebut hebat oge geulis euy. Bisa keluar tina rajam zilung dewek. Rata-rata jalema mun geus kakeunaan ku rajam zilung, alam pikiran bakal kabawa ke alam hayalan, bakal nyorang alam angen-angen. Hamob bisa balik deui. Si jalma biasana bakal tuluy gelo sabab jiwa jeung pikiran geus netep di alam hayalan. Tapi nu geulis mah jagoan euy bisa keluar. Cuy, sahangaran Andika terus naon maksud pangna datang ka dieu peuting-peuting sia Jurig? Tanyaan Dewi nada caritana rada galak beleg Laraspati. Wanogeun ngaran uing Gidoger nya maksud datang ka dieu kusabab uing ge hayang miluan Sunda Makalangan. Sakitu oge meureunan anu geulis ngarti pangna kuring datang ka dieu. Cik atuh lamun rek nguruskeun saembara mah kunaon teu ti beurang. Kaos eueuh deui waktu sia Doger monyet. Waduh. Wanian eta mamake ngaran Doger monyet sagarupa ka uing. Nya deuleu sia mah kawas monyet pisan kalakuan teh. Lamun rek sambung saembara sok datang sing deheus pake tata krama jeung etika salaku jawara. Datang isuk beurang lain kieu carana. Datang wanci peuting bari pamer nembongkeun pangabisa sia Jurig. Geulis saembara mah bebas atuh. Rek irah wae oge datang nanya sasa bae dulu. Hei, aki-aki peot. Asal Andika nyaho. Barang anu diperebutkeun ku para jawara nyatana kalung giok. Kiwari geus eueuh dina leungeun kaula deuleu. Wah, aslina eta teh nu geulis leungit. Bener. Kalung giok geus leungit, geus eueuh dina leungeun kaula. Kula henteu jijieunnan. Keur naon kula ngabohong? Ulah zog gitu geulis. Ulah zog ngawadul pamali. Mangkaning doraka gede ngabohong teh dulu. Disiksana oge berat bakal diwawalan halu garamna. Kumaha Andika we eta make Doger? Rek percaya heug, rek henteu kajeun. Anu jelas kuring nyaritan teu bohong. Kalung giok geus aya anu maling, geus eueuh dina leungeun kaula. Tong sok ngabohong geulis. Pila aku kalung giok nepi ka eueuh. Digadekeun beunanya kudu geulis mah dipake meuli cau. Heh Doger, maneh rek percaya rek henteu sabodo teuing. Kumaha maneh ayeuna mah? Rek indit atawa rek keukeuh hayang ijen jajaten jeung kaula der dilayanan ku kaula deuleu. Sorot panon Andewi mimitinya murad seukeut nyinarkeun pangabaran anu kuat. Ki Doger nepi ka ngeureeceum panonna jiga kasima. Sabenerna mah Ki Doger sorangan sadar kiwari manehna keur adu hareupan jeung saha. Sadar yen Andewi teh jawara wanita hareupeunana mangrupakeun muridna Laraspati. Tinangtu mibanda pangandiwasa salinuhung guruna. Ki Doger manehna pernah nyaksian kahebatan jurus pedang Laraspati di Sunda Makalangan mangsa ti heula. Jawara satetar Sunda ragrag kabeh eueuh anu menge dina ngayonan jurus pedang kilat mayana Laraspati. Ditambah deui kabuktian cikeneh
jurus rajam silungna teu sanggup pikeun ngancurkeun alam kasadaran Andewi. Padahal salila ieu satiap jalma anu kabeunangan ku ajian rajam silungna geus dipastikeun 10% rata-rata tuluy gelo atawa oah. Ku hal kitu Ki Doger sadar diri sarta bisa ngukur diri. Manehna yakin moal bakal sanggup lamun nandingan Andewi di mana dartarung. Geus wae kieu atuh ayeuna mah geulis. Soal ijen jajaten makeun. Uing ki wari ngaku eleh kanu geulis. Har, naha? Andewi heran ku sikap Ki Doger ngaradak kitu. Henteu nuhuna. Uing mah ngarumasakeun diri we rumasa. Ajen pangarti aya di sana beun anu geulis. Cih, aneh. Henteu aneh. Ngaku eleh mah hal anu wajar, hal anu lumrah di alam kajawaraan. Sanajaan can dartarung. Lamun nya kaputusan Andika kitu. Terus ayeuna rek kumaha kahayang Andika? Kieu wae geulis, beun. Ayeuna mah uing ngaku elehnya. Tah soal kalung giok anu leungit teh bener eta teh. Nya bener. Leungitna kumaha? Aya nu maok atawa kumaha eta teh geulis? Jika nama aya nu mau. Geus kapangincan jelema nu maokna. Nyarek naon? Andika make teh telepek sagala. Lain bieu geus ngaku eleh anjeun teh. Kunaon masih keneh nanyakeun kalung batu giok? Lainna naon. Bisi we ieu mah, bisi jalma nu maokna can kapanggi. Keun ku aki urang bantuan, dibantuan ngimpleng di mana jelemana ayeuna. Jadi anjeun terek jadi dukun. Bener Ki Doger? Nama ni teu percaya ka aki. Kurang buktikeun. Lamun teu percaya maka aki. Lamun teu salah hasil hitungan aki. Nami Nyimas teh Andewinya. Ke kurang hitung. A70 D18 Wigna 12.5. Jadi Andewi teh 70 18 12.5. Wadalna pasti poe Senen. Arahna ngetan simul satona merak. Mun ditempo dina hitungan aki mah hirup hidup deh keur dibang baluh rasa cinta anu teu kabiruyungan. Indung bapa hidup bisa papirakan. Indung geus maot alatan kasakit. Lamun bapa mah maot ladang di pakalangan. Eleh tarung ijen jajaten jeung jawara pedang kita tarwetan. Bener teu? Ngadengi kitu pogoe Andewi kasia kaget. Kabeh anu diomongkeun ku Ki Doger memang bener. Eueuh anu misleug saeutik oge. Ke. Gening, aki nyaho. Nyaho ti mana aki soal jujutan kahirupan kaula Ki Doger? Andewi rada curiga. Asa piraku aya jalma bisa neguh kahirupan manehna ku cara kitu. Lain ti mamana. Ieu mah dumasar kana hitungan aki we atuh geulis. Kieu-kieu oge aki teh ngolotok dina widang tarawang menerawang mah. Komo narawang anu make lezing mah. Paling oge babaledogan nu kitu mah. Lain babaledogan. Bisi anu geulis masih cancaya. Kabeh jero-jeroan Nyimas urang buka ku akinya dumasar kana hitungan aki. Nyimas teh paling resep make jeroan warna beureum. Dina lebah udelna aya tanda lahir rada kahandap saeutik ngeluh nya kana pas buluna.
bari buluna rada kumut kene can paranjang. Kurang ajar. Buah-buah. Serila iya Andika sok naong kaulah si aki-aki pikun. Andewi jol nguntat gagang pedang harita kesicak kalau siap dipesan. Ke Nimas geula sabar. Saha anu noong barina oge. Sing sumpana oge demi Alek aki mah debisan pisan. Pancek aki oge ieu mah dumasar kana hitungan. Yen Andewi ayawi tahwi teh 12.5 tah tina eta kapanggi jerawan beureum jeung tanda luhureun udel luhureun bulu kumut. Banget Ki Doger nyarita kituna bari rai pias baluas nempo Andewi gesrek mesat pedang kilat mayan. Kula teu percaya lamun Andika bisa ilmu nu kararitu deuleu. Andewi keukeuh. Sanajan hate leutik kudu ngaku sakabeh teguhan Ki Doger memang bener nyatana kitu. Yeuh Nyimas, soal ilmu gelut rumasa aki masih jauh di sandapeun Nyimas. Tapi lamun soal ilmu irongan mah aki dewaana deuleu Nyimas. Tandas Ki Doger. Lamun nya Andika ahli dina widang ilmu irongan. Coba irong gua lakon hirup kaula anu sabenerna. Heug. Ku aki bakal diguar. Samemena sok saha jenengan rama hidup teh. Giring Sadayu. Giring Sadayu. Giring gina 2.500. Ring eta teh 8,5. Sada eta teh 20 likur. Yu eta teh 40. Di jumlah jamleh jeung nu jeble sesada 8. Waduh. Nah make waduh. Beuh, geuning Nyimas teh ditinggalkeun kawin ku kabogona nya. Nya jajaka anu dipika cinta ku Nyimas kawin jeung batur. Aduh, karunya deuing kasihan delo. Padahal hati lalakina mah leuwih condong ka Nyimas, tapi geuning kawin jeung baturnya. Nu bener si aki. Andewi mimiti kata aji ku irongan Ki Doger. Ih nyaan Nyimas, hate lalaki anu dipika cinta ku Nyimas eta teh sabenerna mah leuwih condong leuwih berat duriat ka Nyimas tibatan kanu itu. Pirahku justru lamun dibandingkeun soal rupa jelas gelis keneh nu itu daripada kaula. Soal durian moal bisa diukur ku kagelisan gelis. Cinta mah urusan hate. Cinta datang teu dihaja. Cinta teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung deuleu geulis. Kitunya? Ya gitu bisa Nyimas. Sanajan anu itu leuwih geulis tibatan Nyimas. Tapi soal geol jeung ngungket gitek Nyimas anu pasti leuwih hade mah dina ngageol dina ngagitek na leuwih maher tibatan nu itu nganukur ngalempre. Geus kana nu kitu deui wae nyarita teh Doger. Hayang disapatkeun eta beung teh ku aing deuleu. Cek Andewi bari muncereng bari galagatrek sasreng-srengeun mesat pedang. Duh. Tan Nyimas, tan. Ulah sasabet-sabetna eta balaur. Hampura omongan agi bieu. Maklum. Ari urang Sunda mah cawo ka Nyimas hampura. Cik atuh. Bisa teu lamun nyaritana teu kudu dibumbuan kudu masal karar itu deuleu jorok sia. Nya siap dunungan, siap dunungan. Siap teh siap naon? Kieu Nyimas kieu. Mun teh mah bener eta kalung batu giok aya anu maling. Aki daek mantuan neanganana.
eta kalung giok teh tanda panggung Sunda Makalangan. Lebar bisan mun kudu malingna ngadon dijual murah atawa digadegeun pikeun nebus randa lebar kacida. Takwal na gitu agi teh rek mantuan we pikeun neangan eta kalung giok Nyimas. Hehe. Lang Andewi ngahulang nimbang-nimbang. Nilik dina segi pangabisana mah Ki Doger saeutik gedena bisa ngabantu. Heug, kukula ditarima. Tapi kade, ulah lungguh tutut, ulah lungguh bueuk Ki Doger. Dek mantuan neangan, giliran geus beunang, kalung giokna malah dicokot ku Andika. Ulah waka boga zangkaan gitu. Aki mah lain jalma licik. Aki rumasa milu tanggung jawab kana eta kalung giok. Nya aki mah daek tanggung jawab daek mantuan sote. Eta kalung giok teh pada mika hayang ku para jawara. Eta kalung wajib kapanggi deui. Sabab eta teh lambang panggung Sunda Makalangan. Ulah samet karagrag kana leungeun jalma anu teu puguh tujuan. Ngan anu jelas aki moal bisa mantuan ku tanaga. Apan geus bugu soal ilmu bela diri mah jauh tangeh jeung ajen pangarti Nimas. Aki mah geus laer. Aneh. Batur mah ngaku eleh teh lamun geus ijen jajaten. Ari ieu mah acan oge acan. Geus ngaku eleh ti heula. Aki mah ulah disarwakeun jeung batur Nyimas. Batur mah ngugudag ke panasaran. Panasaran lamun can dijajah, panasaran lamun can kasoran. Ari aki mah beda deui. Memeh der tarung teh dihitung heula. Lamun hasil hitungan bakal beleheun, nya mending mundur memeh tarung. Ka teu arieun meakeun kapanasaran kalamikeun antanaga. Hasilna ngajoprak bari olap getih. Hehe. Nya kajeun atuh. Terus nah bener yen aki terek mantuan neangan kalung giok. Andewi hayang mastikeun, tapi tetep manehna oge ati-ati jeung waspada. Sabab ari kangaranan jelema mah sokeun kuah gingsir jeung sanu nyaho. Hareupeun lindeuk bager daek mantuan. Bisa jadi disatukangeun malik malindes. Mohon leres pisan dunungan, mohon leres. Aki sukarela rek manduan neangan batu giok. Aki mah moal menta buru. Terus keke sa eta ngaran anu geus maling batu giokna. Keun ayeuna urang itung heula urang irong. Kamana cenah eta jalma kabur mawa kalungna. Sana mina Nyimas. Lamun teu salah mah eta jalma ngaranna Dewi Campaka. Jawara wanita nu asalna ti Gunung Tidar Tatar Wetan. Cempaka. Urang hitung heula nya ku aki. Ari cem teh 2.500.000. Paka teh 10 saparapat. Arahna ngulon simul satona bangkong. Nu mimiti kairong mah ieu awet teh gede pisan boolna pepel jeung demplon jigana Nyimas. Hiu Suku Andewi jolonya leber. Untung Ki Doger rikat nyingkahan. Mun teu kitu sirahna dijamin gepeng katajong ku Andewi. Ki Doger nepi ka siak ruas kareureunnakeun. Karasa pisan angin tajongan Andewi matak peureus. Geus kabayang kumaha lamunkeunna. Aduh, hamburan Nyimas, hampura. Oh, aki teh kaceplosan ngadon nyebutkeun bool gede. Bari geumpeur Ki Doger ngalalemu sasadu ka Andewi. Hei aki, cek kula tadi kumaha. Mun nyarita tong dibumbuan kanu karari itu geuleuh deuleu ngadengena. Loba barudak ieu teh anu ngadengekeunana deuleu.
Ambura Nyimas, ambura kaceplosan. Duh, amburanya janji aki janji moal sakali-kali deui. Dina hitungan memang anu katoongna eta heula. Yen anu malingna teh memang geulis, kumaha deui atuh? Dina nyana oge teu kudu disebutkeun gede boolna atuh. Teu kudu nyaritakeun hal anu teu parenting kitu. Langsung we kana inti pasoalan. Mangga Nyimas, mangga dunungan mangga. Lamun rek mantuan neangan kalung giok, sok sing bener taongna atuh. Mun mangga dunungan mangga. Hambura anu tadi mah agi poho derah. Urang duluikeun deui nya irongan agi. Cih, kumaha karep lah. Sok didagoan. Andewi malengos nahan kaambek. Tah, ayeuna urang duluikeun deui hitunganana. Sanggeus katoong etana gede. Tuluy palebadadana menyendol 2. Terus kairong deui manehna teh lain sorangan tapi duaan jeung anu jiga geus peot ieu mah nya geus peot. Lamun Dewi Cempakana mah eta mah pepal keneh ngan anu hiji mah peot. Terus lumpatna teh kabeh kidul. Maksudna? Andewi kiwari daekeun deui Malik nyang hareup ka Ki Doger sabab panasaran. Maksud agi teh Dewi Campaka maling batu giok jeung lumaku na ayeuna henteu sorangan. Maena oge boga balad nini mun teu salah mah. Nya, kula oge geus bisa ngijir soal eta. Si Campaka basa maling batu geok ngahaja ngalihkeun perhatian kula. Sedengkeun usa urang deui jigana manguliwet nyokot kalung giok. Terus lumpat ka kidulna ka arah. Terus lumpat ke arah kidul. Cik. Eta ke arah kidulna, ke arah kidul mana? Numudkeun irongan agi kidulna teh kawongkon basisir. Meninggi we ayeuna mah Nyimas. Keun aki daek mantuan Nyimas nyusud tapak lacak Dewi Cempaka nepi ka kapanggihna. Manehna lumayan rada linuhung oge elmuna. Rada linghas deui, bakal rada hese dicerekna Nyimas. Lamun bener aki rek mantuan kaula dina enggoning maluruh eta batu giok kukula ditarima. Engke isuk urang mangkat bebarengan, urang lumampah pikeun neangan laratan batu giok eta. Mun mangga siap dunungan siap. Hatur nuhun parantos nampi aki nu sakieu peotna. Cag kaayaan Andewi anu narima Ki Doger pikeun maturan lumampahna dina enggoning maluruh batu giok urang tinggalkeun heula. Caturkeun deui ayeuna si Banaspati baladna Ki Jalasetra. Tebar ancaman Rajapati si Banaspati terus lumangsung teu katahan. Setiap rerehan Siliwangi didatangan, ditanyaan kabeh di mana lebahna Buhun Sakera. Lamun teu bisa ngajawab, teu antaparah deui langsung dibinasa di dinya keneh. Taya tedeng aling-aling dina tindakanana, taya ras-rasan. Jadi kasempetan oge pikeun meupeuskeuyang nutaskeun dendam ka Prabu Siliwangi ku jalan ngacak-ngacak jeung ngabinasa sakabeh turunanana. Kejadian eta terus sumebar silih bejaan ka sakabeh rerehan Siliwangi satatar Sunda. Jadi gempar, genjleung, matak gemper pikeun anu borangan. Jadi melang lamun rek ngalantok keluar sesoranganan. Lumakuna si Banaspati teu beda ti setan marakayangan.
teu bisa ditebak, teu bisa diperkirakeun iraha datangna. Pokona nyaho-nyaho geus aya hareupeun we. Eta anu ngajadikeun kulawarga rerehan Pajajaran pada haroncewang jeung saralempang. Geger ku hal eta, rerehan Siliwangi nu kaasup para jawarana gancang nyieun riungan di sababaraha tempat. Para jawara anu lain pihak Pajajaran oge diangkir sina milu aub. Sabagian nyewa jawara-jawara bayaran pikeun ngalapis keamanan. Konsentrasi Sunda Makalangan antukna jadi kaganggu. Inohong jawara jadi kaalih perhatian kana pakewuh anu nimpa ka keluarga rerehan Siliwangi. Di sababaraha paguron, para jawara ngariung nyawalakeun itu jeung ieuna. Malah aya saurang dua urang anu geus apal sahanu jadi bibit berewit panyakit di kulawarga Siliwangi. Dibejakeun anu jadi biang masalahna, padahal ukur saurang nu katelas si Banaspati. Para jawara eueuh nu teu kaget, ceuk pikirna asa piraku kulawarga Siliwangi bisa goncang ku saurang. Tapi dina nalika sumebarna warta ngeunaan si Banaspati anu ngeureuyeuh nungtut ngabinasakeun rerehan Siliwangi, nah atuh ujug-ujug euleuh waktos nah kabujeng Seep ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.